tabrak goblok gitu juga. Awas. Anjay, dalam ini keren nih kacamata. Rayanya. Oh, udah terus di mana, Dis? Biasalah ya keperluan mah. Pak, mah. Kalau gue suka mobil menangin jam. Oh, meureun. Bos, bos. Bos, atas di mana tuh bos bener na bos? Kemana pergi calon? Cager. Di kamarana ieu teh. Itu kamaran di kacamata baralaga pisan goblok teh, hah? Ya aing teh keur neangan ieu. Ayam jantan. Ayam. Heeh. Dia teh kerengan ayam. Ayam jantan. Terus di mana wae teh nyana? Aing di kuir kemana-mana. Neangan kadang itu neangan ayam jantan. Oh, PR. PR unggul. Jantan mah jarang cenah. Bisa ada no jantan lagi. Oh, bos Nova. Oh, Di mana? Bos Nova. Purwakarta. Gampang ayam jantan mah. Didinya mah jaba berkualitas ayamna, jaba murah. Pokoknya mah murah lagi. Murah tuh pang. Lamun pesen 1000 ekor pasti dilayanan berenya. Sampur 1000, 1 ekor, 10 ekor, 100 ekor ge dianteran. Pokoknya mah tah mah. Siap, wis gitu. Loba atuh Berangkat kan itulah. Ini kan ya sebenarnya. Tuluy kan itu. Tuluy urang bos Nova ngaranna. Laris. Pak. Ka bos mah. Nah, dompet ka bawa. Aduh. Aing tinggalin. Bawa. Cik ieu mah duit keluar. Dulu ya, jeung bensin lah 300. Pancet teh Bawa aing jadi bawa. lain pancet teh bener rek nyangan ayam teh bener luar. Pancet teh. Panteun teh dibawa dompetna. Buru aja malah 300. Lalai gue pakai kacamatanya. Iya lagi gue pakai kacamata ini mawat duit tegableg. Ini bere. Karunya da aing kieu-kieu ge aing mah loba duit mah aing mah. Wayang lah ya, da aing teh dibawa dompetna. Yeuh tah jog kehe ah. Los deui wayangna. Oh sia. Man aing bawa bae jeung bensin. Hayu ya, heeh. Anjir. Gue lagi kacamata. Bye. Bye. Ayo. Oh. Saya tukang cilok euy kebetulan euy. Cilok aya. Kabeneran orang keur hayang cilok ya Mang ya. Mun sok. Sukan karek keluar Mang. Heeh, kakara keluar pisannya. Oh. Iya cilok sabaran ya? Biasa 1000. 1000. Heeh. Ieu mau sabar hiji ya? Wah, loba kene karek keluar. Pokoknya Heeh. can ngalarisan. Acan. Kabeneran Mang, diborong kurang kabeh Mang. Sok, bungkus kabeh sok tah diborong kurang kabeh. Asup teh ideung Mang, pan aing kakara keluar. Kira ku diborong kabeh, ieu pan dilak kene aing dagang teh ka burit. Atuh aing eueuh jualan meureun aya diborong ayeuna kene mah. Haji teuing. Heuh pan Mang ku aing teh dibeli Mang diborong kabeh. Ameh Mang tuluy tinggal balik. Teu bisa kitu wae perkuso, sangeunahna diborong. Aing loba kene langganan tuh di ditu Sinarungguan. Edan. Apa deueuh? Tadi dia ka aing kalang edan kieu pan ku aing teh diborong Mang ku aing teh tah. 200 ribuan, 300 ribuan diborong kabeh ku aing Mang. Heuh, pan langganan aing loba kene, nu biasa mareuli. Aing suka Jaba pamajikan aing sok ngamuk lamun aing balik barang kene teh. Terus kumaha tuh aing mau diberenya? Nya moal dibere aing kabeh mah diborong mana ha? Aing dagang kakara ge keluar. Heuh pan Mang aing kalau bajaal mah aing tutul keur aya tamu diborong kabeh ku aing teh Mang. Heuh, pan aing dicarekan ku pamajikan aing balik barang kene mah. Langganan aing tuh ngaramuk. Tukang cilok teh sugan goj lagi. Dasar pedut. Ih, jelema teh geuning teu dibere ku aing kang ngadat. Aing diborong kabeh mah. Aing euy diusir ku pamajikan. Pajarkeun teu usaha. Kukung, dirahawi ti Cirebon ah? Kamari, Terus nami? karek kamari. Karek kamari. Ayam meureun. Sedang ongkos. Kalau emang nur jeung udah mah aya. Kumaha di ditu usaha kukung rame? Ketisen. Bertisan. Sugan rame. Datang lagi aku kung. Saya tak. Aku kung. Cak. Aku kung. Oh, ini ngomong. Bangkong jelekong cenah. Kung jelekong naon aku kung cenah. Ieu teh aku kung sok di Cirebon. Ka kebon kamatu ki. Mending kena balik we. Capek aya kebon we geus murid. Mau di sarmo sih ya. Ieu teh aku kung nu ti Cirebon. Sok nyoba di Cirebon. Di Cirebon.
Heeh, pero aku teu wawa aku kung. Oh. Oh. Apa? Besok nyawer aing ieu mah. Tah, Nyawer teh sia. donat topi. Kadang-kadang mendingan pes kitu. Eta gua angka eta mah. Aku kung. Aku sehat. Alhamdulillah. Anjing budak anjing aing. Anjing itu ngomong-ngomong acan kieu unggul. Benar eta goblok. Nya sakapeung goblok. Ayeuna keur goblok total ayeuna mah. Heeh. Pusing karuan ah. Naon teh maklumeun si ieu mah. Mohon laras pisan kasep aing. Waduh. Kasep cenah aku kung. Kasep di mana? Saha nu nyaritakeun kasep oge nya? Lupa teuy. Abi bade muli abi mah. Oh iya betul ah. Geuna. Bunyuk sia. Gitu eta mah si budak mah hampuraeun. Ka aku kung sakasep-kasep cari nyebutna. Belangkung belagdung. Oh, si anjir teh. Hampuraeun eta mah nya. Ulah diambil hatinya. Siap. Lemberit, lain panci. Hayang irit kawin ka banci. Ieu. Awe mana awe tuh? Mana goblok? Dari tuh awe tuh. Geruan. Si Nur kemana? Hah? Si Nur. Bener. Ares. Aduh, sia. Wah, emang nguri hadap. Bener, aku naon. Kunaon Si Nur sia. kunaon? Aing mah. Ya cai ngeleor. Sama anjing. Asa kunaon? Kunaon ke sia aing teh dijungkal abuh ka dieu. Sama gawe hees di dieu. Tunduh maneh. Mata kaca kuda ge mending hees wae sih mah. Tunduh ke sia karu aing teh labuh. Aing tuh ada malawang Mang Nur mah. Aing kaki aing. Naon atuh? Pan si ieu ngomong werang da aing jadi teu fokus. Oh, pan tadi aya awewe ngaliwat. Sia da ongkoh. Loh, Nur. Wah, tenungko anjing bujur Nur. Si anjing kana bujur sia mah. Aing mana teh nompo ka mana mah? Deung banget aslinya mah. Aing teh labu terjatuh ya aing kaki aing bawa misalah ya aing enak tolongan aing. Patah gitu. Nyawa teh aing patah tulang sugan aing pangangkatkeun. Ganti atuh cokor merek. Cokor mek kunyuk sia gitu. Cek aing kalau ke malawang Mang Nur mah. Aing dari murah.